Badak marah teh. Euy, ngareueuh ya orangna ya. Cenah dari ieu. Daripada kayak itu ku si Samsul mending kene urang jaga ku sorangan make masker gitu kan daripada engke balik itu si Samsul urang keuna bray Kamana wae, Bro. Aduh, biasa tuh hudang sare euy. bro kamana nya si Ucul can balik mudik padahal di kota itu kerusum corona sih teh. Duh, heueuh nya kamana teh? Kajeng head lamun balik apa titing diamprokan. Anjir, heueuh aing ge tadi nempo berita di radio. Tong sakecemetna ari ngomong teh, kiraku nempo berita di radio. Edan sugan. Heh, sia mah kos aing teuing. Tong nyerang atuh ngomongna kos sprint sih ngomong di nyerang. Kalem. Aduh bahaya ieu madak. Bahaya ieu. Bahaya naon teh sabaraha ruas ieu. Bahaya bro. Bahaya ieu si Acul. Dina statusna arek balik geus di jalan geus OTW. Parah bener ini mah. Tadi urang nempo brosur di masjid, saha ada baik di Jakarta kudu lapor ka imah Pak RT. Ah, sia mah percaya ka anu kitu hoax teh. Sia mah hirup teh kudet kitu tinganan. Kudet naon ieu teh? Sia kakak ngabahas kudet. Tuh nu leuwih gawat mah si Ucul. Ku dicangcang sawa alim. Kos doma wae sama dicangcang. Udah emang doma sih eta mah kudu dicangcang heula. Cangcang we cangcang. Cangcang daripada nularkeun virus ka urang kabeh. Nah, kitu si Ucul lain. Wah, bahaya ieu mah. Kudu ini. Pokokna mah ieu mah arek dilaporkeun ke Pak RT. Nun mangnya. Yuk ieu nya. Curiga deh kah? Kunaon barudak. Model teh asa barareda kitu deh kah? Abang dek arek balik gawe di Jakarta. Keur nararaon dak. Teu karena naon cul. Aduh. Sanyeri beuteung cul. Tinggal nya dak. Kunaon saya teh jadi kitu? Alasan eta mah. Aduh, arek ngangkatan pare heula nya. Lain yang kunaon barudak kerar itu deh kan bodek teh euy. Teuing teu apalnya kunaon nya euy. Lain da padahal urang teh datu kunaon walaupun di ditu usum corona ge Cieun meureunaan maneh mah ieu. Teuing nya talieur. Deka. Aduh, bahaya aing mah euy dekat jeung maneh mah. Wah, Jarak meter. Aduh, paur. Anjir sia yang imah beunang ku ade pengen bikin si Samsul ah. Buru-buru ya di bejaan barudak. Dijek double subscribe bro. Jumpa like and share and comment anjay.